Aing kakara menang 2 siki jaba upan beak itu aduh. Jelema ngalewat ka dieu kitu. Jak upan jaba haradek kiliangna euy. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Ini si Uwa euy. Wah! Milu Wah! Milu dagoan. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap hap lalu ditangkap. Kuran Wak, oi Wak. Kenan Wak keur ngaliwat? Keur ngalabelut. Sugan teh keur ngaliwat. Pangalakeun eupan. Pangalakeun eupan. Zaman ayeuna mah Wak ulah ku eupan. Duit mah kudu ku lagu. Lamun dibere lagu langsung ngabeureurial. Lain atuh kudu di eupan lapar. Ngabeureurial sok gara nyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap sok, tingali. Sarieun. Sarieun kitu ngalagu nama sarieun belu teh langsung ngarolok deui. Cobaan geura sok aku lagu sok sakali. Jujurlah pangalakeun eupan 2 siki we, 2 siki deui ieu kawak geus menang saemer tempo tah. Nya eta ek ilmu ngaliwat. Pangalakeun eupan ampun aing ieu. Di mana atuh seupan daun sampo ya kieu keur engke peuting gitu teh ngalah seupan. Lain ngalah seupan di wewelan letak geuranya. Eupan. Sing rada tarik lah ngomong teh ulah sagegeureun sama aing ngalieur kana otakna. Aing euceu ieu. Nu geulis, nu bager, nu pinter, minak jinggo, pangbungtu-bungtuna pokona namanya pangalakeun eupan. Oh, atuh ngomong kita tadi panggebligeun gitu cingaling. Pina Wak kada belah dia. Tah di ke Wak ngerasa keluar belutna tah tingali. Belutna teh keluar di kieu masuk. Atuh adi. Aing belutna areureut teh jadi nyangut, aing. Teh jadi nyangut atuh tempat aing ya Allah. Kapan sarieun teh ka luar. Aing balik. Cicak di dinding. Balik aing. Rek ka mana kapan ngarah bonang lain?